Siti Masitoh teh kesimpulan nama ladek dibunuh di kulub lantaran iman ke Allah teu iman ka Firaun. Nyana nyembunyikan iman tengah-tengah manusia biadab ngaku pangeran kanyahoan kutukan sisirna. Panggillah gancang cari tanah. Gancang cari tanah dipanggil sengaja dipanggil diinterogasi disidang bener ngaku pangeran teh Allah kita sujud ka Firaun embung putusan akhir kulub ga anakna hiji sasapihan nomor ka hiji nu bisa lempang nomor ka hiji nu diayes keneh salakina panggil teman tonton atuh jelema nonton Siti Masitoh sakeluarga dek di kulub beuh ribuan manusia nonton pengkuluban. Akhirnya nunggu digebrahkeun 40 peting cai geus kagolotrok. Ya Allah ya Rabb dihadirkeun ku Siti Masitoh nu diheula kulub anakna nu meujeuhna nyusu keneh. Maksudna supaya pindah iman ka Firaun mangeranana. Aju diasupkeun ka seuneu. Siti Masitoh kan manusia biasa, cerik sanggeusna cerik mikiran duh anak korban di kulub. Lah aing memual kudu di kulub hampir-hampir Siti Masitoh pertimbangan di jero hatena ngaranna ge manusia biasa lah sana ye banyak kudu korban kabehan lah aing secara zahir mah dek ibadah dek iman bolak-balik mah nya tapi ja pangeran mah Allah lain Firaun keur bejeuna kitu-kitu pan anakna nu keur di kulub teh hudang ibu ulah mikiran pindah agama atuh kabeh kan kaget ibu hayu ka dieu hayu kaget kan ibuna Firaun ge kaget tuh kabeh kaget hayu gerak ka dieu di kulub teu panas ternyata cai nu kadeulna panas barang kula geus ka jero ternyata tiis jeung deui di jero cai teh ternyata aya sorga ibu masyaallah karim ulah milu ka raja Firaun kulub kaget ibuna anu tadina pertimbangan Firaun pangeran Firaun Allah Firaun hampir maksudna nyalametkeun anak nu kadua paman salaki dirina tapi anakna ya Allah bu ulah mikiran kos kitu nyahoeun teh ka hate ibuna ibu lamun nyaho di jero cai panas cak deudeulean ieu ternyata tiis karasana jeung aya sorga-sorga kabehan jelema hayang di kulub jeung kumaha ge kunaon eta dibukakeun hijab ku Gusti Allah orok ai sieu mah pan tereh pae ge masih keneh kandel hijab atuh kandel jak kredit terus bae pan geus siang ka dieu make motor kreditan tarolol Allah barang haram teh masih keneh bae demi kepentingan duniawi ya Allah ya Rabb hayang menikmati dunia urang ya Allah ya Rabb orok di kulub dibukakeun hijab masyaallah sorga nu kadeuleu